Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Bi, geningan pan si Amang mahnya bentelu awakna teh bangun utara hitutnya manehna mah Puguh tara paling setahun sekali itu oge bulan Sapar paling. setahun kali. Heuh lamun pas eta kawin anjing gini. Ke bulan Sapar mah usumna anjing kawin benar-benar anehnya si Amang mah. Heuh eta lamun geus nempo anjing beger geuning ting kadahar-dahar acan pokona si Amang mah. Kok favorit teh Ya. kalau anjing beger teh anjing parupa wae ya anjir Amang aing. Karek apa asli dah guys anjir gitu kan ripuh meureunnya eta anjir tahun kali hitut meureun kumaha nya ngaluarkeun angin si Amang. Paling amun heuai tawa teurab. Bau hayana we jeung teurabna eta meureun minangka hitutna. Teurabna teh jadi bau hitut meureun. Heeh. Anjing kebayang wae jeung teurab bau hitut guys. Hitutna bau naon anjing. Jadi gak bau lodong karbit anjingnya hitutna si Amang aing. Hah, bisa wae iya ya anjing. Ngalodog reyot ya. Kunaon di kos eta panon beureum? Sabelah ya Brad. Heeh. Nya eta kosim teh nyari panon geus sabaraha poe. Bengkak teh Brad Tetesan atuh ku tetes mata atuh. Kunaon? Winsto. Tara kosim mah Brad nu kararitu mah. Kosim mah sok nu alami. Nya atuh ku eta atuh cobaan ubaran atuh aing geus lila mah si teh. Kunaon biasana? Kosim mah sok ku etan ngan Brad. Ku tangkal kelor. Diteteskeun kieu. Teu lamun teu eta ku naon aranna teh dahan. Akar kadongdong. Oh heeh bener akar kadongdong. Oh atuh kecelakaan kulo gitu kan orang masuk Ciremai orang mah euy. Mun make nu kitu teh. Ah kosim mah tara Brad dari Ciremai. Kumaha tuh? Kosim paling sok Cireng, Cimol, Cilok, Cihuy kosim. Anjing. Cileupeng cek aing mah nya si ieu mah. Nah jadi jauheuneun kosim. Maksudna Ciremai. Ciremai panon ka dieu ngabarabay Ciremai. Lain hakaneun si teh. Cileupeng aing si kosim ya. Ampun teh. Bisa wae ya anjir ya. Cireng getuk ya. Cireng getuk anjir. Kumaha cireng getuk. Padahal mah geus 2025 ieu teh Brad euy. Kayak gitu. Perubahan pisan euy perusahaan teh euy. Perusahaan kumaha itu perubahan kumaha itu. Lu pada mah tong diayakeun lah eta uang kaget teh. Har. Parah aja saremo mah. Mo ya lamun perusahaan maneh mere uang kaget ka karyawana maneh kudu atoh. Parah aja saremo mah. Nah, atoh. Didinya apa teh artina uang kaget teh naon? Eta cing ai maksud maneh kumaha eta uang kaget? Ieu uang kaget teh nya. Pan di perusahaan urang mah gajian teh tanggal 1. Tah tanggal 2 tanggal 3 teh geus beak deui Brad. Arek teu kaget kumaha urang coba. Anjing. Nya aing naon uang kaget teh. Sia eta mah anjir. Pola hirup eta nu salah. Geus nyaho gaji anjir rasa ukur 700.000 atuh si teh. Heeh, benar. Ulah padahal mah euy lamun ngadengikeun ieu bosna anjir bos perusahaan ieu. Tong diayakeun uang kaget teh. Bisa jantungeun ya karyawan ya. Hah, bisa wae ya anjir manuk cumenol ya. Kos. Cenah be jana tetangga maneh bisa ngurut cenah. Aya Brad si Mang Utar. Biasa maneh nama. Bisa dipanggil ka ieu mah teh. Atunya bisa tapi paling ke tas maghrib. Hoyak ieu sok sibuk. Oh, baik tas magrib tah kayak mah orang lah nyeri awak aing.
Kebenaran Brad. Kosim ge da pan itu jamu di imah geus lila cenah pegalinu. Karunya euy. Maksudnya kumaha sih teh Kosim? Heueuh pan karasaku Kosimnya lamun geus pegalinu sok ripuh. Jamu ge sarua meureunnan. Kudu diurut. Please kos, pan eta mah jamu sih teh, mainnya Mang Utar teh tah ngurut jamu sih teh. Parah aja si Kosim ieu. Cilepeung aja si Kosim bi. Legug nu si Kosim mah. Anjir. Ini kena kayak mah bibir sakalian terus ya mangkat tuh. Non bibirek diurut deh. Lain itu karunya jamu nyeri otot, yang diurut cenah. Anjing, sarwana. Sakalian pang mayarkeun nya ku Aa. Sudi. Parah aja ya, dua nana ampun teuing. Sugan aing rek bener we aing mah. Guys, nu kieu disebut 11 12 tah. Kieu. Anya. Ya omongan ieu anya. Ha bisa wae ya rombongan engang ya. Brad, kan 2024 sudah berlalu, Brad. Ayeuna teh poe kahiji, Brad, 2025. Terus ari didinya, Brad, pencapaian didinya ya kamonesan lah. Berdirinya kamonesan dina tahun 2024 ke 2025 nepi ka mana tah, Brad? Nepi ka mana, Cing? Orang geus alhamdulillah ayeuna pemajikan meureunnan stilu. Terus budak ayeuna 4. Nya. Alhamdulillah sakitu ge cang urang mah. Kumaha gitu. Hari sih, Brad. Ari masalah pemajikan mah, Brad, teu kudu loba-loba. Atuh si teh mah loba cadangan ditukar geringan orang bisa. Iya. Benar teh. Cukup hiji, Brad. Mending kena ganti ayeuna mah hiji nu 2 piceun, Brad. Ciri garek dipulung aing saroceng. Aceng mah, Brad, dipapatahan ku kolot bareto, Brad. Naon? Cenah ari boga penghasilan kudu bisa ngajajadikeun, Brad. Tuluy kudu bisa nyangsangkeun sautak saeutikna. Jadi ayeuna nepieun ka ayeuna nyangsang teh sugan. Padahal mah aceng kurang kumaha, Brad. Apikna mah, Brad. Lamun boga milik saeutik-eutikeun, Brad, ladang usaha. Pake melilang layangan, Brad. Paneta nyangsang, Brad. Sina dijajadikeun, Brad. Pake meuli toge ku aceng teh. Ceu teh ceuk aing aja. Heureun ya. Ieu teh heureun aya dina jero sirahna teh otakna teh. Jadi si aceng mah otakna teh sagede muncang. Ya. Teh sagede siki pedas aing sih ya. Maksudna dijajadikeun teh ceng ayeuna dibelikeun kana naon anu berbentuk investasi. Disangsangkeun teh maksudna. Dan dibelikeun kana toge atawa kana lang-layangan situ. Aya wae saroceng ieu. Hah, bisa wae ieu ya anjir ya. Sirahan aya kunciran di dieuna ye. Brad, Kosim dibere duit ke bos Ajat anjir. 50.000. Padahal naon anjir? Eta cenah gajihan meta, Brad. Ngan Kosim mah euy. Bisinya pala laur gitu kana henteu keur usum uang palsu nih kan, Brad. Pala laur itu dibikin ke Kosim peda palsu kumaha sih, Brad? Cara ngabedakeun uang asli jeung uang palsu, Brad? Iya, itu bisa ngabedakeun. Ampun teh si Kosim. Ya, kos ge ya. Pan eta duit ya. Ya. Nah, kita aya nu make kacamata nya. Kode dedenya tilapkeun set terus gegel weh. Gegel ku si laing. Lamun ngabaletak ta eta palsu anjir. Lamun ngabaletak belah kacana ta eta palsu. Palsu eta. Palsu tuh hati-hati. Popus teh. Itu Asli berarti nyabat. Oh, asli berarti anjing kagok rempag. Brad euy kacamatana teu peupeus asli bos Ajat. Ya, ngabedakeun duit mah kos kieu kos. Di Terawang diraba. Di Terawang diraba aya ciri-cirina tuh. Di Terawang terus diraba. Eta nyerikeun duit. Ai maneh anjir meni. Ampun teuing. Lain, Brad, berarti sarua wae meureun nya mun Kosim milih randa nih kan, Brad, di Terawang heula nya diraba.
Jauh berarti nya ngebedakeun nama ieu. Anger we anjing ngaleos teh kana Rana ieu si Kosim ampun teh. Sim teu gitu Sim ya. Karana mah ya konsepna lain di Terawang di Rabah. Nya, tapi jadi aya tamahana. Di Terawang, di Rabah, dijilat, dicelupin sih teh. Karana mah nya, guys ya, bener tuh. Tambahannya berarti kayak Kosim arek nyobaan dijilat dicelupin. Masih ya anjing. Ieu anu Bandungan si ieu. Habis wae ya, kaso-kaso ya. Hayang nakwalkeun tarangna si Kosim ieu ampun aing. Kumaha mo digawe di bos aja teh mo betah teu mo? Alhamdulillah ceng betah euy. Si bos Ajat kan muka perusahaan anyar gini. Kanu hayam ini Eta hayam namo hayam pedaging tau petelor. daging ceng. Jadi masuk ke rumah-rumah makan ini. Kemarin rumah orang ceng anterkeun hayam. Anu orang teh poho euy karambana teh ditutupan. Atuh ngalencar hayam teh. Wah, kumaha tuh eta mo? Nah tuh kumaha sih? Da alamat mah di sakuan kurang. Sok karek-karindit ka mana eta hayam. Tapi dah heueuh nya mo. Heeh. Engke deui mah komo mo. Mending keneh ditewakan hiji-hiji mau diberi alamat. Terus Keun biasana arindit sorangan, maneh mah ngopi di warung. ih nya ceng. Anjir teu kapikiran euy. Teu ah mah kitu ah.